Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nafa'ana bi ulumihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babul hadi asyara fi fadilatil masajidi. Al-babul hadi asyara fi fadilatil masajid. Bab anu ka-11 tentang padilahna pirang-pirang masjid. Qala Allah Ta'ala ya dina surat An-Nur ayat 30 genep. Lengkapna sok tingali dina Al-Qur'an surat An-Nur ayat 30 genep. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fi hasmuhu. Ya cenah tuluyan nanti. Fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asali. Bil guduwi wal asali. Terus waqala ta'ala ya surat Al-Hajj ayat 32 wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Waqala ta'ala Al-Hajj 30 ieu tadi 32 ayeuna 30 wa may yu'azzim hurumatillahi wa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al masjidu baitu kulli mukminin. Al masjidu ari masjid baitu kulli mukminin eta rompokna pikeun sadayana jalma mukmin. Di dia wa Abu Nu'aim an Salman bi isnadin dhaifin kalawan sanad anu dhaif lakin lahu syawahid ay fa kullu muslimin lahu fihi haqqun. Maksudna mah jadi setiap jamaah muslim teh berhak gitu, berhak ka eta masjid. Nyari ngaranna masjid mah kitu eta mah rompokna pikeun sadaya jamaah muslim. Henteu dibatasi itu maksudna teh rek saha bae ge rek milu salat di dinya sok bae. Ulah beda cenah ge. Ulah maneh mah cenah ge. Mau beda ieu, beda nu hiji. Maneh mah tara kunut ulah ka dieu. Nu ngaranna masjid mah sok sadayana jamaah muslim berhak kitu nya, berhak ilu ngamakmurkeun eta masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumur rajula mulazimal masjidi fashhidu lahu bil imani. Idza ra'aitum di mana-mana ningali aranjeun ar-rajula ka seseorang mulazimal masjidi anu ngabiasakeun salat di masjid
anu ngabiasakeun salat di masjid fa asyhidu maka bersaksilah kalian, fa asyhidu maka bersaksi aranjeun lahu ka itu rajul bil imani kalawan ku kaimanan. Maksudna mah lamun aya jalma anu biasa ngalaksanakeun salat di masjid, maka bersaksilah bahwa orang tersebut adalah orang anu beriman gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man takallama bi kalamid dunya fil masjidi ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Man takallama, man sajalma takallama anu ngalobrol, anu nyarios, bikalamid dunia ku obrolan atau cariosan masalah dunia, fil masjidi di masjid, di jero masjid. Jadi lamun aya jalma anu ngarobrol di jero masjid ngobrolkeun urusan duniawi, ahbato maka ngalebur, ahbato maka ngalebur saha Allahu Allah amalahu kana amalna. Ahbato maka ngalebur saha Allahu Allah amalahu kana amalna arba'ina sanatan. Berarti sabaraha ta arba'ina? 40 tahun. Jadi lamun di masjid mah urang kudu bisa pulah pilih pulah pilih karena obrolan tadi bahaya lamunnya sigit gitu ya, bahaya. 40 tahun amal urang bakal dilebur ku Gusti Allah lamun urang di jero masjid kan saukur digunakeun kana obrolan-obrolan anu teu aya faedahna lah gitu, intina teu aya faedah teu aya manfaat. Lamun aya manfaat aya faedah naon teh ngobrolkeun masalah agama, ngobrolkeun masalah syiarna agama dan naon gitu. Walaupun kaitanna jeung dunia tapi aya kaitan jeung masalah syiar teu naon di masjid. Tapi mah nu kuat pakaitna. Misalkan di jero masjid ka ngobrolkeun museup misalkan ya. Hubunganna aja ngobrolkeun nu lain-lain anu kira-kira teh aya faedahna. Maka eta tadi ahbatallahu amalahu arba'ina sanatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjidi bikalamil lagwi. Sanyanya malaikat yatakarrahuna eta mikangewa atau membenci para malaikat. Sanyanya para malaikat eta membenci atau henteu resepeun para malaikat minal mutakallimina ti jalma-jalma anu ngarobrol. Mutakallim tina takallama ya takallamu takalluman bahwa mutakallimun orang anu ngobrol fil masjid di jero masjid bi kalamil lagwi
Ieu malaikat teresepeun ka jalma-jalma anu di jero masjid teh sok ngarobrolkeun bikalamil lagwi ae bil kalamil batil ku cariosan anu batil lawan tina hak kebenaran gitu kebenaran mah bisa sangka teh pas kebenaran kebenaran. Jadi lamun anu nyarioskeunana cariosan anu batil malaikat teresepeun ka jalma anu siga kitu teh masjid dipake ngobrol kitu. Jeung wal juri aya al kalamul ma'ili anil haqi cariosan anu naon fujur teh anu teu bener kitu nya perkataan anu yang tidak benar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syarrul biqa'i panggoreng-gorengna tempat ae biqa'il buldani wa fi riwayatin syarrul baladi panggoreng-gorengna hiji tempat di hiji daerah kitu di hiji negara aswaquha eta pirang-pirang pasar tempat anu paling goreng di pasar lain goreng ieu unggulnya lain goreng maksudna secara fisikna kumuh atau gitu sanes itu walaupun tempatnya tertata bersih segala rupa tapi tetap dicap teh tempatnya panggoreng di pasar sebab di pasar teh tadi dinya tempatna loba tempat-tempat anu lamun urang bisa ieu mah tempat anu naonnya jama-jama anu maksiat loba maksiat dalam artian lawan tina taat ka Gusti Allah dina keur jual beli dina praktek jual beli na teu balaleneh kitu nya atawa bari nungguan tukang dagang bari ngararumpi di pasar kan sih itu kebiasaan katanya akhirnya pasar teh pusat gitu jadi pusat belanja jeung pusat informasi kan akhirnya libur nu beda desa ge jadi nyerarah di pasar teh kitu nya tak teu karesep goreng panggoreng oh dia bahkan aya doana kan mereka memasuki ke hiji tempat teh kabahas teh soalnya jadi ayahnya memasuki hiji ka pasar teh urang kudu maca heula supaya terhindar dina hal-hal anu kaos karada itu. Wa khairul biqa'i masajiduha wa khairul biqa'i sabalikna panghade-hadena tempat masajiduha eta masjid pirang-pirang masjid. Wa fi riwayatin dina riwayat sanes nama redaktina teh syarrul buldani aswaquha wa khairu biqa'iha al masajid. Rawahul Hakim tayeu nu redaksi nu dieu panderima diriwayatkeun ku Hakim an Jabir Ibnu Mut'im wa huwa hadisun sahihun. Wa fi riwayatin syarrul majalis al aswaq wa turki panggoreng-gorengna majelis al aswaq pasar wa turki jeung jalanan wa khairul majalis al masajid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Idza dakhala di mana-mana lebat
saha ahadukum salah seorang aranjeun di mana-mana salah seorang aranjeun lebet al masjidah ka masjid fala yajlis maka ulah wakacalik fala yajlis maka ulah wakacalik hatta yusollia sehingga sholat itu ahad rakaat ini karena 2 rakaat. Nyata nulis di mafhum ku urang sok disebut teh salat naon? Tahiyatul masjid. Namuliakeun ka masjid. Jadi orang mau lebat ka hiji masjid ulah laka langsung calik. Tapi orang ngalaksanakeun heula salat 2 rakaat sebagai bentuk ngamuliakeun urang ka eta masjid. Lamun orang tos calik heula mah berarti pasunatanana tos leungit urang calik. Kumaha lamun urang keukeuh palai ngalaksanakeun kaluar heula ti masjidna. Carana teh siga kitu urang kaburu brek calik manten poho urang rek salat tahiyatul masjid geus diuk kitunya. Kaluar we heula urang kaluar deui geus asup deui. Tah sore age salat 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid ulangi deui ku urang kitunya kaluar heula deui. Rawahu Ahmad wa Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah lengkap berarti. Sadaya Imam Hadisin ngeriwayatkeun an Abi Qatadah wa Ibnu Majah an Abi Hurairah. Kira aya qala al-Alqami naklan dinukil an ba'dihim ti sebagian para ulama hadal adad bilangan 2 rakaat tadi teh nya la mafhum di aksarihi henteu dibatasi bahwa eta teh sebagai maksimal gitu nya bittifakin kalau ittifaq jadi 2 rakaat teh sanes maksimalna 2 rakaat maksudnya. Wakhtalafa bahkan berikhtilaf teh naon berbeda pendapat di akilihi tina minimalna wasohi sareng anu lebih sahih mah itibaruhu fala tata'adda hadhihi sunnah bi aqalli min rakaataini anu lebih sahih mah jadi teh aya batasan minimal sabaraha rakaat teh wa tafaqqa a'immatul fatawa ala annal amru fi dzalika linudbi. Buka kitabnya tuh berarti rezeki si Ardi kan hijina dia coba tuh si Ardi beneran budak teh karek nuli aya mana si Parisna si Parisna rek naon engko keun kamari si Ardi ini si Parisna ieu mah siga jadwal Bilal ba jadwal dia wattafaqo aimatul bersepakat para imam ahli fatwa teh bahwa amar didinya perintah didinya kan aya fala yajlis hatta yusalli kan seolah-olah eta teh marentahkeun nya perintah didinya teh pidzalika teh linudbi hukumna teh sunnah itu sanes wajib sama bersepakat sadaya. Bahkan kan bahasa nu dibahas dina naon ieu teh nu masalah ieu teh dina subul imannya asana teh aya nya ta dina subul iman asana dina masalah salat ieu teh salat tahiyatul masjid teh tahiyatul masjid tapi dina subul imanna itikaf nanya dibahas nama itikaf
Itikaf bisa berulang-ulang gitu kusak kedeung ku ukuran maca subhanallah gitu nya itu itikaf. Keluar deui urang teh kitu nya ka jero di diuk itikaf sakedeung keluar urang bisa diulang-ulang. Ya termasuk ya bisa kitu nya urang keluar heula pas asup salat deui itikaf heula keluar deui bolak-balik ini. Fokus loba-lobana di dinya. Jadi dia kan minimal maksimal tidak dibatasi itunya sok bae. Loba-loba we lah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam irtafa'atil masajidu syakiyatan. Irtafa'at naon tina rofa'a rofa'a teh naon rofa'a teh ngangkat irtafa'at ngangkatkeun naon al masajidu pilang-pilang masjid syakiyatan bari mengadu naon ngadu teh berarti yang ngadu lain ngadu judi lain gitu mengadu teh siga orang laporan lah gitu ngalapor jadi masjid-masjid teh sok namun ieu mah mun urang secara hakikat mah sok ngadukeun gitu nya min ahliha ti ahlina ti ahli masjid maksudna teh ti jalma-jalma anu sok caricing di jero masjid ya, kebiasaan jam anu sok cicing di masjid alladzina yatakallamuna fiha bi kalamid dunya alladzina ya kajalma-jalma yatakallamuna anu nyararios itu jalma ya masjid sok mengadukan kajalma-jalma anu sok ngarobrol di jero masjid itu yatakallamuna fiha ana ka masjid kunaon make domirna domir ha domir muannas masjid kan bentukna mudzakkar ngan eta mudzakkar teh kan bentuk jamak taksir tina masjidun masjid jamak anu teu berakal dianggap satu muannas eta domir ngarujuk teh make domir ha eta kembalina kana masjid jangan ulah nangan ha kan muannas ya domir teh mana muannas sanes kana syakiyatan sanes gitu kana masjid mana tah alladzina yatakallamuna fiha bi kalamid dunya obrolan duniawi batas takbiluha maka menghadap haka itu masjid saha al malaikatu amun ieu matas takbir teh jadi nyum non arang teh merespon lah itu yang harupan apa karena pengaduan ti masjid teh malaikat teh merespon ka dinya fatakulu tuluy nyarios itu malaikat teh irji'i faqad bu'isna bihalakihim irji'i nah eta make di muannas kan irji'i tina roja'a yarji'u naon berarti artina roja'a yarji'u irji fil amarna pulang atau tina roja'a teh kan berarti balik deui lah gitu baralik deui sok itu baralik deui kembali lah gitu faqad bu'isna maka sungguh atau maka nyata kuring tos diutus sur malaikat teh bihalakihim kana ngaruksakna ka itu ladzina kana ka itu alladzina itu nyambung jeung hadis samemehna teh ya anu innal malaikata yatakarrahuna tersepeun gitu dia pas masjid-masjid mengadukan bahwa jamaah anu di jero masjid sok ngobrolkeun hal-hal anu kaitan jeung dunya ngobrolkeun hal-hal anu manfaatna gitu nya malaikat geus balik deui bagian kuring ya kuring utus pikeun ngahancurkeun manehanana gitu
ngancurkeun maranehanna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man asraja sirajan fil masjidi biqadri ma yadurru fil aini lam tazal al malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalika daw'u fil masjidi. Ari ieu jero kurung nama teh jero kurungan ujuk-ujuk kurung buka teh bae. Benernya. Jadi itu nak aya kurung buka tapi eueuh kurung tutupan kan. Kabur kata itu tutupan. Ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asroja man sajama asroja anu ngahurungkeun itu man sirojan kana lampu sing sajalma anu ngahurungkeun kana lampu fil masjid di jero masjid biqadri ma ku saukuran atau ku perkiraan perkara ku saukuran perkara ya duru anu ningali fil aini ku panon jadi maksudna jalma anu ngahurungkeun lampu di jero masjid kan poek caritana teh dihurungkeun lampuna kan jadi caang ku caang teh kan urang bisa ningali segala sesuatu kan ku cahaya eta teh ku cahaya lampu anu dicaangkeun ku jalma eta tah ku saukuran urang panon bisa ningali maka nu katingali ku lampu anu dicaangkeun eta atuh nu kasinaran ku eta lampu maka lam tazal maka senantiasa atau boleh saha al malaikatu para malaikat ayatnya iya pilogatan mah itu ini tastaghfiru kantaja senantiasa malaikatu para malaikat tastaghfiru mang istighfarankeun lahu ka itu man maca istighfar para malaikat teh madama salagi dari kadau itu cahaya fil masjid di jero masjid maksudna jadi salila cahaya eta masih kene hurung nyaangan ka jero masjid eta maka selama itu para malaikat mangmacakeun istighfar ka jalma anu ngahurungkeun lampuna eta jeung anu ngahurungkeunana teh komo jeung anu jalma anu masihan lampuna anu masihan lampuna maka lamun di tempat-tempat anu sok dipake ibadah mah urang kudu rada taliti ngawaskeun teh tajuk masjid tempat ngaji gitu. Kita geus jelaskan tempat-tempat anu diparake ibadah lamun katingali urang lampuna kabakar poek teh age urang teh meuli lampu ganti ku urang lampu nu caang tah urang memang meuli teh salila lampu eta dipake we teh salila dipake ganjaran urang bakal kabagian terus maka di dia kan malaikat terus mangmacakeun istighfarna itu cenjama kunaon teh harapan kitu kudu paheula-heula itu paheula-heula aya kabakar teh age paheula-heula ganti ku urang gitu lampuna pernah simbol-simbol tempat-tempat atau majlis-majlis anu dipake jang ibadah ka Gusti Allah di mana urang di dinya ngainfakeun atau ngahibahkeun sesuatu barang kadinya salila masih kena dimanfaatkeun ganjaranna tetep ngalir ka jalma eta hukumna tetep siga kitunya termasuk ayeuna masjid keur dibangun salila urang misalkan ilu nyumbang ka masjid teh dibalanjakeun ku panitia teh duit nu ti urang teh pang dibalanjakeun dipake meuli
misalkan granit hendaknya salila granit eta dipake kena ibadah mah kitunya di masjid eta candi pugar candi picen ganjaranna tetep akan ngalir ka urang eta disebut kujariah teh sanajan urang tos maot tetap bakal ngalir terus ka urang bisi teu percaya maot heula urang jariah maot sok tungguhan urang bekah tuluy ngalir di dia tuluyanana wa qala sallallahu alaihi wasallam man basato hasiron man sajalma basato anu ngamparkeun hasiron kana samak fil masjidi di hiji masjid lam tazal malaikatu tastaghfiru lahu madama dalikal hasiru fil masjid sarua siga tadi ngan ieu mah berarti sama kayak tadi mah lampu ieu mah sama nya sama anu geus jarang dipakainya anu mah karpet kan gitu sedekah ge urang teh inget ka dieu teh urang kudu bisa meuli karpet ya maka dipasangkeun di tajuh buat di masjid salila eta karpet digelar di dinya dipake jeung ibadah salila eta malaikat mengistighfarakeun ka jalma eta termasuk anu ngamparkeunana kitu nya komo anu nyadiakeunana itu ngayakeunana bahwa lahan-lahan jariah teh sebenarnya mah kurang apal salila eta masih aya mah malaikat mangmacakeun istighfar ka manehanana wa qala sallallahu alaihi wasallam man akhraja qadratan aya najasan au tahiran sing sajalma anu akhraja ngaluarkeun qadratan kana kokotor aya najasan kana najis au tahiran maksudna jalma anu ngabersihan tina kokotor anu bersih tina najis minal masjidi di hiji masjid biqadri ma yaduru fil ain ieu sarua siga tadi artinya biqadri ma yaduru fil aini akhrajahullahu min a'dhami dunubihi akhrajahullah maka ngaluarkeun ka itu jalma sa Allahu Allah min a'dhami dunubihi tina panggede-gedena dosa pirang-pirang dosa itu jalma ngaluarkeun najis ngabersihan ieu berarti jangan anu tukang bebersih suruh ngabersihan tajuk teh ulah pak embung mana itu gede ta ganjaranana urang ngaluarkeun kokotor ngaluarkeun najis di masjid Allah bakal ngaluarkeun dosa-dosa nu aya di diri urang gimana nah ini adem berarti lain saudara lain dosa nu leutik maksudna ieu teh adom di dieu teh sanes kana dosa gede kadenya sanes dosa gede anu urang apa maksudna saking kulobana gitu nya adom dina riwayat anu sajen mah wa fi riwayatin man akhraja adza minal masjidi banallahu lahu baitan fil jannah sing sajalma anu ngaluarkeun atau micieun adza teh naon sesuatu anu bisa menyakiti gitu anu ngabahayakeun balai di jero masjid bentukna bisa naon bae ada di jero masjid teh kan bisa aya cucuk gitu di jero masjidna teh atau di jero masjidna aya ulah pokona anu sakira-kira bisa mencederai bisa milaraan ka jalma anu sejen urang dikaluarkeun we teh ada di jero masjid maka banallahu lahu baitan
bana ngabangunkeun mangnyienkeun sa Allahu Allah lahu pikeun itu mah baitan kana hiji rompok fil jannati di surga. Lamun di jero masjid wah di jero taju aya barang-barang anu membahayakan kayak bom gitu age keluar dan kurang picin gitu. Lamun tah pikeun jamaah anu miceun ada di jero masjid maka ku Allah bakal dibangunkeun hiji rompok di surga. Jeung saha rompokna? Atuh jeung jamaah anu dipanggieunkeunana, mau ujug-ujug jeung batur gitu. Yang urang gitu jeung anu ngalakukeun pagawean eta. Berarti lamun kitu mah urang kayak ditempatkeun di rompok eta gitu. Jeung tempat urang di surga gitu. Tapi ieu teh nya rawahu Ibnu Majah an Abi Sa'id bi isnadin dhaifin. Tapi ieu mah sanadna dhaif. Tadi mah berarti saluhureunna bisa teu disebutkeun dirinya hadis tadi mah nah dhaif, nah hasan, nah marfu, nah sahih. Tapi anu keterangan panderino tadi anu dibangunkeun hiji rompok mah eta hadis dhaif. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taj'alu masajidakum qat-turqi. La taj'alu ulah ngajaradikeun aranjeun masajidakum kana pirang-pirang masjid aranjeun. Ulah ngajadikeun aranjeun kana masjid teh qat-turqi seperti jalanan. Sudah kumaha eta maksud ulah jadikeun siga jalanan. Kaitanna tadi kan di luhur. Jama di jalan kan sakarepna gitu nya berlakuna teh sakarepna migawe naon boh naon ge sadaekna. Tah masjid mah ulah sarwakeun siga di jalan maksudna teh kitu nya. Di jalan mah urang rek nyitu, rek ngaroko, rek ngareuha sakarepna we kan gitu. Masjid mah ulah gitu nya. Ulah disarwakeun siga di jalanan gitu. Kudu dimuliakeun ku urang. Bahkan kan sok aya nu ngamasalahkeun nya. Orang anu palatik mah aya nu ngamasalahkeun termasuk lamun jamaah anu ngaroko di jero tajuk di jero masjid itu dimasalahkeun gitu. Orang-orang anu tertentu mah itu nya. Mun di antarana tadi dasarna tadi. Nah, jadi kebiasaan di jero masjid mah ulah disarwakeun jeung kebiasaan di luar masjid. Datang orang tahiyatul masjid tujuan aja menghormati keagungan masjid sebagai baitullah. Rumah Allah dimuliakeun ku urang salat 2 rakaat gitu nya. Rek 4 rakaat sok masa karepna itu eta namanya di bilangan nama. Terus perilaku urang di jero masjid oge kudu dijaga itu, dijaga. Termasuk percakapan, obrolan urang oge kudu dijaga di jero masjid. Ulah sagala diomongkeun. Komo ngobrolkeun masalah maksiat ulah. Di jero masjid merencanakan pencurian, komo kumaha lamun di jero masjid urang kalah ngeceng ka atuh leuwih eta mah teh beda keur ngaji bareng lalaki jeung awewe teu dihijau gitu nya katingali matana teh lain melongkeun kana kita lain melongkeun ka guruna kalah melongkeun ka budak awewena eta we teu pisan teu bahaya ieu bisi turun malaikat keur dia digendir ku malaikat matana teh keluar ti masjid langsung ngomong bahaya ulahnya dikasih pulana tentang masjid ieu kautamaan masjidnya ka hiji urang lamun lebet ka hiji masjid biasakeun urang salat tahiyatul masjid. Kedua, urang keur aya di jero masjid jaga sikap, ucapan, perilaku urang. Dina hal-hal anu emang tidak sesuai jeung tuntunan syariat. Hal anu bertentangan, hal anu maksiat ka Gusti Allah. Terus anu katilu jalma anu ngamakmurkeun masjid itu ngamakmur masjid teh bisa tadinya anu ngabersihan masjid, anu sok ngahurungkeun lampu, anu nyadiakeun lampuna, anu sok ngamparkeun karpet segala rupana. Orang-orang pokona jama-jama anu takmir yang sok ngamakmurkeun ka masjid, maka salila eta anu dilakukeun kumanehana masih aya kana jero masjid eta, para malaikat mangmacakeun istighfar yang maranehanana.
Terus anu terakhirna naon tadi teh entosnya berarti sakit kesimpulan nama kesimpulan sakit itu berarti tentang masjid eta masjid jaga sikap terus didinya tadi lahan orang yang jariah amal loba di jero masjid itu masjid lebih umum tadi tempat-tempat sarana-sarana ibadah lah. Nah sakit teh lah capek Starling tadi bakal lantahan ayo bapak teh disuruh ngabaturan tahlil deh Starling carita nama ditugaskeun ku MUI